Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barasuna di mana wae ayana tepang dangu deui sareng sim kuring mangnana nanggon dina pedangan dongeng Sunda parantos maneh. Nyanak hiji jejer cariyos pusaka gaib bagian anu ka 13 ya. Mudah-mudahan dina dinten ayeuna urang sadayana sing hebar kawilujengan ya. Atau mudah-mudahan oke ya pidangan dongeng sing jantan panglepur kang kalbu pangubarah kana mana barasuna di mana wae ayana. Anca garapan dongeng anu katuna waktu dinten kamari atas dukikeun ka Kimar Tobi nuju papayun-payun sareng si Ocim nya itu tos papayun-payun bade tarung nyampeurkeun ka Kidur Galih anjeunna teh tos dukikeun ka dinya. Kintun-kintun nama kang barasuna wae sadayana anu salawasna mika cinta sareng mika resep kana pedangan dongeng Sunda ti emang ieu. Barea sapedas tanyang kolong dengan waktos sumangga pedadanna. Dina jejer pusaka gaib bagian ka-13 kumang sejadi lajengkeun deui. Wilujeng ngadangukeun. Jeung dewek silaing mas ya. Ayo. Terajang dewek ya. Ceuk Kimar Tobi bari mencong ka si Ocim. Ayo lah. Halanganana ke dewek deh. Sok bisi silaing hayang ngasaan peureub nu anyar nyepankeun. Tah nu kieu saya. Ceuk si Ocim bari luncat ka hareup. Narajang ka Kimar Tobi ku peureub katuhun anu buleud. Ari gerakanana mnika cida cepetna. Hadena Kimar Tobi manehna kaburu ngalepkeun sirahna ka handap. Halepos. Narajang nati si Ocim nyamos ngakan angin. Yeuh ayeuna mah Kimar Tobi geus ngayunkeun leungeun ka tuhuna rek dipake ngetigkeun beuheung kencana si Ocim. Ku si Ocim hari tarikat ditakis ku pilang leungeun kenca. Yeuh gedug. Dua tulang diadu dipeureub ka tuhuna si Ocim mendingan sakila ditengeulkeun kana cukang irungna Kimar Tobi anu keur nampe di hareupeun manehna. Ku Kimar Tobi teu kaburu kasingkahan atuh yeuh cebrod dangeak sirah Kimar Tobi ngalenggak ka tukang sabab irungna kahanca pisan ku peureub ka tuhuna si Ocim. Si Ocim barangna nya musuhna keur ngalenggak ka tukang jeung rada ngacerigjeg awakna kumanehna teu diantep tuluy disusulut tepus ku dampal suku ka tuhuna anu dicecekeun kana dadana Kimar Tobi. Yeuh cebrod jengkang awak Kimar Tobi ngajengkang ka tukang kalayang blak nangkarak pengkang dina salureun taneuh bari kadua dampal leungeunna nungkup kana irungna anu ngaluarkeun getih seger. Nah nu kitu sia bisi si hayang nyaho mah jurus peureub anyar jepankeun teh spesial keur jalma-jalma nu balaga lah kumanaha neut karasana ku silaing. Hehehe. Ceuk si Ocim bajang nyengir kituna teh bari nenyok ka Kimar Tobi nu keur nangkarak dina taneuh bari nyepeng kana cukang irungna anu boporot ku getih balah ditonyok ku si Ocim. Jalila ti harita kuniang Kimar Tobi katanya hudang tuluy nangtung adu harupan deui jeung si Ocim. Kurang ajar sia kumaha wani nonyok kana irung dewek. Awas rasakeun yeuh waoles ti dewek ceuk Kimar Tobi bari meureupban ka si Ocim. Harah cager nyampe mas atong ari kangarnan gelut mah najanek kumaha wae oge neungeulna atuh montong dibawa ta irung teh sakira-kirana sieun ka teungeul mah kumatur simpan we dina katel tuluy bumbuan. Wah ngeunah geura tembal si Ocim haram jadah ngah yeuna sakadewek awas rasakeun yeuh ceuk Kimar Tobi
bari loncat ka hareup di parengan ku ngayunkeun dampal suku katuhuna kana gadona si Ocim. Si Ocim barang nenyo dampal suku katuna Ki Martobi geus kacelepung rek ngahanca kana gadona. Si Ocim rikat ka jaul ka tukang ingkahan panarajang nalawan. Jeleng plos panarajang na ti Ki Martobi nyamos ngakan angin. Ku Ki Martobi teu diantep tuluy diudag. Atuh tungtungna mah tuan tararung patutunggalan. Silih seret sineredan. Silih banting tinantingan. Tanuh anu dipake galungan kunuduan menilidik mulek kaluhur. Disaraksian ku sing garupaina daun awi nuker pating garupae jeung arulang. Cag urang tuna heula si Ocim jeung Ki Martobi nuker terarung ngadu kapalitan baraya. Ayeuna urang nyaritakeun santana nuker adu hareupan jeung Abah Emong. Harita santana katanya ukur ngakulak-kilekeun awakna ka kenca jeung ka katuhu. Nyaringkahan kana panarajangna ti Abah Emong. Sakapeung santana sok kajaul ka luhur. Ingkahan sabetan suku anu jadi lawana. Sakapeungna deui sok rajeun ngalepkeun sirahna ka handap. Ingkahan beureub musuh. Jeleng santana katanya loncat ka tukang. Cele kadua dampal sukuna geus nincak deui kana lemah. Ari Abah Emong barang santana loncat ka tukang manehna ngaraneg heula bajeng ngatur napasna anu rengap ranyug. Tayohna wae ngarasa capek meureunan. Sanggeusna tuluy-tuluyan ngagempur ka santana. Bajeng hiji oge panarajangna nu keuna kana sasaran. Kalakah meakeun tanaga teu puguh. Kesang ngoprot maseuhan sawak-awak. Teu lila pok kadenge Abah Emong nyarita sorangan. Titila jago ieu budak ulah teh. Sanajan sakabeh jurus aing, ku aing geus dikaluarkeun. Tapi hiji ge eueun nu keuna kana awakna. Da kudu kumaha lamun geus ieu ngelehkeunana yo. Ceuk Abah Emong bari ngareret kana bedaug nu ngagaplek dina cangkeng kencana. Serepet Abah Emong ngalogas bedaugna. Bedaug diputerkeun ku ramuleungeun katuhuna dina saluhureun sirah. Wut. Suara bedaug anu muter mending ngahieng kawas panggal. Jeleng Abah Emong loncat ka hareup bajeng geus ngayunkeun bedaugna rek dikadekeun kana beuheung kencana santana. Santana manehna harita rikat ngalapuhkeun awakna kana taneuh dina kaayaan nangkarak. Ada dampal suku katuhuna dicecekeun kana dadana Abah Emong nu harita keur ngalayang di luhur. Barang geus rek nepi, yeuh plos. Bedaug nyamos, yeuh cebrot. Dampal suku katuhuna santana malah anu nyayang kana dadana Abah Emong. Jengkang awak Abah Emong ngajengkang ka tukang. Tepina ti ucing nu ditajong ku jalma. Kalayang awak Abah Emong ngalayang. Bajeng loroesan mata kuatir. Teu lila blak awakna niban kana lemah. Tangkarak pengkang dina saluhureun taneuh. Ari santana manarikat hudang deui nangtung ajeg dina saluhureun taneuh. Tuluy mencrong ka Abah Emong nu keur masih nangkarak pengkang keneh. Ari Abah Emong nu keur nangkarak dina taneuh. Harita manehna keur ngarasakeun heula dadana anu karasana eungap jeung panas balas dijejek ku dampal sukuna santana. Teu sajongjonan mah Abah Emong tanu kabisa nanaon sakur nangkarak barejeng renghap ranyug. Ari Ki Barong jeung pada baladna anu harita masih keneh dariuk dina palepuh tepas imahna Abah Emong. Manehna mah can kapipilueun kana urusanan Abah Emong. Kalakah anteng we narenyokeun kanu keur tararung.
Tapi barang Ki Barong katanya sia nabah emong teh jeung anak buahna geus mimiti kateter ku santana jeung pasukan ti Pak RT. Nyatana warga lemur Cilembing anu lobana lumayan lain saeutik. Pok Ki Barong kadenge nyarita bari tuluy mere parentah ka anak buahna. Lumayan jago oge eta budak mora teh. Tapi ulah samat kaniaya sia. Jeung dewek mah hayang nya horek dijajal ku dewek elmuna. Dak, ayo maju aja mah bantuan ke emong jeung pada batur. Ceuk Ki Barong. Atuh anak buahna Ki Barong memang tidak tadi keneh oge. Geus arateul hayang mari lutarung. Teu diparentah 2 kali tuluy singkeur jeung ngaloncatan ka tengah pakalangan. Marantuan ka anak buahna Abah Emong. Ari Ki Barong sanggeus anak buahna maraju kabeh ka hareup. Jeleng Ki Barong loncat nyamperkeun ka Abah Emong. Awakna mending hayang di luhur bangun anu hampang. Teu lila ti harita cele kadua dampal sukuna Ki Barong. Sincak deui kana lemah. Cilegedeg nangtung ajeg dina salureun taneuh. Banying hareup ka santana nu harita keur nangtung nanyokeun ka manehna. Teu lila pok kadenge Ki Barong nyarita ka santana. Budak mora, pangarti anjeun memang lumayan cukup. Dewek ke ngarasa kataji euy nanyona. Nah menang ku guru tim mana di Silaing? Jeung saha Silaing teh? Tanya Ki Barong bari mencrong kana beungeutna santana. Ki Barong, nah anjeun geus poho deui ka kuring. Kapan kuring teh anakna Ki Sudinta teh? Teu heula kungsi tarung jeung anjeun basa di lembur Cisangkuni. Nya kuring anu harita milu ngayonan ka anjeun. Basa anjeun keur tarung jeung Ki Sabeni teh. Tah kitu Ki Barong. Tembal santana tuning-tuning ludeung nembalanana teh. Jadi anak itu mah si Laing teh anakna si Sudinta teh nya. Atuh aya alusna sia. Jadi dewek teu kudu hese neneangan sia euy. Tepina teh ora anu nyamperkeun paneungeul sia. Hayo bisi si Laing budak mora. Rek ngadu jajaten deui mah jeung dewek. Ceuk Ki Barong. Sor Ki Barong. Ku kuring oge. Ayeuna mah moal burung rek diayunan. Tema santana. Kitu nya budak ora. Hade atuh ari kitu mah. Rasakeun saya. Ceuk Ki Barong bari tuluy loncat ka luhur. Awakna meungeus ngalayang. Ari kadua dampal leungeunna meuni cepet putbet nyamran kana puceuli kenca jeung katuhna santana. Ku santana ngan saku ditarak disan ku kadua pikeulang leungeunna bari mundur ka tukang. Keduk keduk keduk. Suara tulang anu diaradu sing kereduk matak linu ngadengena. Ki Barong manehna tuluy-tuluyan ngayakeun gempuran ka santana. Gerakanana Ki Barong teu eleh cepet. Hadena santana oge rika tina narakisan jeung nyingkahan panarajangna ti Ki Barong. Nu keur tararung beuki dieu teh beuki campuh wae. Malah mah ti kadua belah pihak geus loba anu kabareunangan ku bedog musuhna sewang-sewangan. Boh ti pihakna urang lemur. Pon kitu deui ti pihakna Abah Emong. Getih anu ngalucur tina tatu maranehna. Mimiti maraseuhan kana eta tempat sing kurimpal beureum campur jeung taneuh. Jag urang tuna heula anu keur tararung. Ayeuna urang nyaritakeun deui lalampahan Ki Juhdi jeung pada baladna baraya. Keur sing salingker dina satu kangen tangkal kai. Anu teu tadi oge ku Ki Juhdi jeung baturna. Ki Barong jeung pada baladna teh geus diarawaskeun ku maranehna. Malah basa aleutanna Pak RT datang ka dinya oge. Ki Juhdi geus arapaleun sabab samemehna Ki Juhdi jeung anu liana geus aya di dinya. Teu lila pok kadenge suara Ki Juhdi.
nuker araya dina saluhureun gawir bari jeung nenyokeun ka nuker tararung nyarita kaki buntok nuker cingogo lebih katuhun manehna. Buntok arek kumaha lamun geus kieu euy, arek alaja wae atuh arek melu tarung jeung batur, ceuk Ki Juhdi. Ari ceuk kuring mah kumaha lamun urang bantuan we ayeuna mah, urang lamur datang-datang urang males kanyeri ka Ki Barong jeung pada balada. Basa ti heula diarelehkeun teh ku maranehna Ki Juhdi. Sanu nyaho atuh ayeuna mah, meunang urang teh sabab kapanan loba urang lembur keur milu tararung ngayonan ka Ki Barong jeung pada baturna. Tah kitu ari ceuk kuring mah. Emang Ki Buntok nya aya alusna oge tah pamikiran teh. Datang-datang males kana kanyeri urang we nya. Hayu atuh ayeuna mah barudak urang bantuan ku urang eta urang lemur teh urang gampur Ki Barong jeung pada baturna. Ceuk Ki Juhdi mere parentah kapada baladna. Geus kitu mah Ki Juhdi jeung anu sejena sing karajeleng tina saluhureun gawir geus ada di handap tuluy marasat pedogna dipake ngagembur ka anak buahna Abah Emong jeung anak buahna Ki Barong. Atuh nu tadina warga geus mimiti leuseuh teh tanagana ayeuna mah jadi sarumanget deui barang nenyo aya sababaraha urang jalma marantoan ka maranehna teh. Jadi lumayan bisa rojah deui ayeuna mah. Teripuh teuing sora bedog nuker diarah 2 menit teu eureun di sada. Sorana sing palentrang bajeng sing puricak ngaluarkeun kemang seuneu. Beuki lila kaayaan di sabeudeureuan eta tempat. Beuki maju ka beurang. Hawa mimiti panas karasana. Matak payeungjang kan awak. Ari kesang tina awakna jalma nu keur tararung katenyong mending ngaloprot. Maraseuhan kana awak jeung bajuna masing-masing. Napasna mending sing haregak balas ku capek jeung panas. Capkeun ayeuna Ki Sabeni jeung Ki Sudinta. Anu dina mangsa harita maranehna karek narapi ka eta tempat. Barang ku maranehna katenyo yen di eta tempat geus loba ku jalma nu keur tararung. Areg anu duaan ngaeureunkeun heula lengkahna. Tuluy narenyokeun ka nu keur tararung. Teu lila pok kadenge Ki Sabeni anu nyarita ka Ki Sudinta. Ki Sudinta geuningan di dieu teh geus loba ku jalma nu keur tararung. Malah jalma-jalma nu keur ditaluturkeun ku urang oge kalahkah keur tarung di dieu geuningan. Nah keur tarung jeung saha ari maranehna teh nya? Ceuk Ki Sabeni bari jeung rutret nenyoan ka nu keur tararung. Can sidikeun ari ka Santana mah jeung ka si Ocim. Sabab babolit ku jalma nu keur tarung jeung pada musuhna sewang-sewangan. Teng guring teu apal Ki Sabeni. Nah keur tarung jeung saha ari maranehna teh? Bari jeung naon sanu sabenerna nu keur diparebutkeun ku maranehna? Teh mah Ki Sudinta bari tuluy mencrong ka nu keur tararung. Ret ku Ki Sabeni teu dihaja ku manehna katenyo yen di tempat eta teh si Ocim nu keur tarung dihurup ku nu duaan nyatana ku Ki Martobi jeung Ki Durgali. Atuh Ki Sabeni mending ngarenyag barang nenyo si Ocim aya dinya teh. Teu lapok kadenge deui nyarita ka Ki Sudinta. Ki Sudinta geuningan di beke dul aya budak ora nu keur dihurup ku duaan. Lamun teu salah mah eta budak ora teh baturna budak anjeun anu ti heula kungsi meuting di imah kuring. Jeung kuring asa apal ka jalma nu keur ngahurupna. Nya sing horeng Ki Martobi eta jalma teh Ki Sudinta. Baturna kana Ki Barong. Sugan atuh budak anjeun oge. Ayeuna teh keur aya di dieu Ki Sudinta. Ceuk Ki Sabeni bari jeung nunjuk ka tebeh kidul
nyatana ka si Ocim jeung ka Ki Martobi. Ari Ki Sudinta mecuringhak barangan yang kitu teh. Anu mana baturna budak kuring teh Ki Sabeni? Tanya Ki Sudinta. Itu Ki Sudinta nu keur dihurup ku nuduaan. Tah anu leutikna eta baturna budak anjeun teh. Tama Ki Sabeni. Kutan teh tanya. Hayu atuh, ayeuna mah urang bantuan ku urang Ki Sabeni. Ceuk Ki Sudinta bari lompat ti dinya. Dituturkeun ku Ki Sabeni sanggeus dareukeut kanu keur tararung. Cileng cileng cileng. Nu duana luncat ka sagigireunna si Ocim. Langtung sing pedega nying hareup ka Ki Martobi jeung ka Ki Durgali. Nu geus rek narajang deui ka si Ocim. Atuh Ki Martobi jeung Ki Durgali manik kaget barang nenyo aya dua jalma datang ka dinya teh. Jeung sing pedega melak cangkeng dihareupeun manehna. Sanggeus Ki Martobi sidik salah saurang jalma anu datang ka dinya teh Ki Sabeni. Pok Ki Martobi kadenge nyarita ka Ki Sabeni. Geningan anjeun Ki Sabeni. Bage atuh. Ayeuna urang bisa dipangikeun di dieu. Rek naon anjeun ka dieu? Rek nulikeun di tarung jeung kuring atawa rek naon? Ceuk Ki Martobi. Ki Martobi, kuring ka dieu. Lain rek tarung jeung anjeun. Tapi kuring rek nanyakeun ka anjeun. Nah anjeun kungsi panggih deui jeung baturna ye budak ora. Anu teu kungsi tarung jeung Ki Barong. Tama Ki Sabeni bade malik nanya ka Ki Martobi. Nah maka jeung nanyakeun ka dewek sagala rupa atuh anjeun teh Ki Sabeni. Henteu lieur mah memangna kuring nu ngasuh manehna teh. Mun arek oge tanyakeun we atuh tah ka baturna. Entong ka dewek euy. Ceuk Ki Martobi. Kajeun atuh ari anjeun teu kungsi panggih deui mah. Jang ari batur ujang nah ka mana ayeuna? Nah aya di dieu milu jeung ujang atawa kumaha? Tanya Ki Sabeni ka si Ocim. Aya Pak, di dieu batur uing mah ayeuna keur tarung tuh jeung Ki Barong. Oge Abah emong di tebeh kaler. Tama si Ocim bari nunjuk ka tempat anu aya di tebeh kalereunana. Kutan teh ayanya nya syukur atuh ari kitu mah. Tayina narek kumaha lamun geus kieu Ki Sudinta? Tanya Ki Sabeni ka Ki Sudinta. Ayeuna kuring rek nyampeurkeun ka budak kuring Ki Sabeni. Anjeun mah di dieu we bantuan di si ujang. Tema Ki Sudinta. Jeung geus teu loba deui ngomong tuluy lompat ti dinya. Mulu ka tebeh kalereun eta tempat anu dituduhkeun ku si Ocim. Ari Ki Sabeni sanggeusna Ki Sudinta ngaleos ti dinya. Pok manehna kadenge nyarita ka Ki Martobi. Ki Martobi, dari anjeun masih penasaran keneh ka kuring atawa kumaha? Lamun anjeun masih penasaran keneh, hayu urang tuluykeun deui ayeuna mah tarung teh. Ulah ngan saukur bisana. Ngan saukur main rampug hungkul lalaki teh anjeun mah. Ceuk Ki Sabeni bari mencrongna beungeutna Ki Martobi. Hayolah Ki Sabeni. Nah da dewek gewaningan keneh sia. Cor ari nya mah anjeun rek tarung jeung kuring. Tema Ki Martobi. Atuh geus kitu mah baraya. Ki Sabeni geus teu loba deui ngomong tuluy luncat ka hareup narajang ka Ki Martobi. Ku peureub katuhuna anu puleud. Tungtungna der Ki Sabeni galungan jeung Ki Martobi. Aduh hareupan silih alapati begalan nyawa. Silih seret sineredan silih banting tinantingan. Peureub menising pelesur jeung hariuk. Silih arahkan awak menjadi lawana. Ari si Ocim barang nanyok Ki Sabeni. Geus ngamimitian tarung jeung Ki Martobi. Si Ocim pok kadenge nyarita ka Ki Durgali. Nu keur ngacanteng bari nanyokeun ka manehna. Ayo sia abrahol. Rek tarung deui eta moal sia teh. Mun moal uing rek dicalana deui.
Cek si Wacim merenongengan gitu nanti kaki dur gali. Atuh hinyal kidur gali meni nafsu. Nenyok itu teh. Kurang aja ora. Ayo sih cucurut. Kurang tulikeun di tarung teh. Nepi sapaena sia mah. Tema kidur gali. Nah, rek nepi ka seunih kubur oge. Teu naon abrahol. Saur sia ah. Ceuk si Wacim. Baik ngareng kenek masang kuda-kuda. Cag urang tunah heula si Wacim maraya rek nuluykeun di tarungna jeung kidur gali. Ayeuna urang nyaritakeun santana nu keur dihurup ku Ki Barong jeung Abah Emong. Santana sanajan nya ge pangartina teh geus lumayan. Tapi ari ku dihurup mah kudu jago nu geus maroyan. Jeung nu geus lalagok tapak genteng kadek. Dina urusan gelutna teu burung we santana oger dari puheun ngayonanana. Santana harita katenyo keur digempur ku nu duaan. Serangan tinu jadi lawana pilih genti. Putbet nyamran kana awakna santana. Curait. Santana ngacurait-curalitkeun awakna ka tukang. Nyingkahan panarajangna tinu kadua musuhna. Cilegedeg santana geus nangtung deui dina salureun taneuh. Cileng Abah Emong loncat ka luhur. Awakna meningis ngalayang rek nenggeulkeun dampal leungeun ka tuhuna kana careham kencana santana. Tapi karek derek nepi hiaup cebrod. Kemplong kencana Abah Emong jo anu ngahanca. Ditebeh kencaeun manehna. Kalayang awak Abah Emong ngalayang ka katuhu. Geblug niban kana lemah. Ari datang dina kayaan yang ngigir. Pelenting awakna Abah Emong katanya rada melenting. Kawasna wae nahan ka nyeri balas anu ngacecek ka kemplongna. Tibeh kencaeun manehna. Celek kadinya jole saurang jalma anu nangtung tepati jauh ti santana. Pedega nying hareup ka Ki Barong. Ari Ki Barong barang nenyo aya musuh anu datang kadinya. Pok kadenge manehna nyarita. Kurang ajar. Nah rek sosoroh koyor sia teh. Sari sia. Maka jeung kumaha nih pipiluan. Kana urusan dewek sia. Ceuk Ki Barong bari mencereng ka Ki Sudinta. Tayohna wae Ki Barong teh geus teu apaleun deui ayeuna mah ka Ki Sudinta. Sebab kaayaan Sudinta anu ayeuna geus teuning jauh pisan jeung Ki Sudinta anu baheula. Ki Sudinta anu ayeuna jabana ti jabrig teh jeung buk gimal buukna. Godeg jeung jangot pon kitu deui kumisna oge. Berarti sikna rabok hampir nutupan kana beungeutna. Teu lila pok Ki Sudinta kadenge nyarita. Ki Barong. Nah anjeun ayeuna geus teu apal ka kuring. Kapan kuring teh jalma nu sulaleuh keur diteteangan ku anjeun. Lamun nya anjeun boga kawani. Ontong rek tarung jeung anak kuring. Ye, ayeuna heula babana. Anu masih hirup keneh nepi ka denget kiwari oge. Ceuk Ki Sudinta. Nah saha kitu? Ari sia teh. Hayo jawab sia. Tanya Ki Barong bari jeung melotot ka Ki Sudinta. Kuring Ki Sudinta Ki Barong. Temal Ki Sudinta. Ari santana barang manehna ngadenge yen jalma nu keur nangtung tepati jauh ti manehna teh nyebutkeun ngaranna Ki Sudinta. Santana manehna meni ngarenyag. Tuluy leumpang nyampeurkeun ka Ki Sudinta nu keur nangtung nying hareup ka Ki Barong. Sanggeus deukeut ka Ki Sudinta. Pok santana kadenge nyarita. Punten Pak, abdi teh bade tumaros. Name Bapa nyebatkeun rehna Bapa teh namina Ki Sudinta. Nah laras eta teh. Sarengna Bapa teh Ki Sudinta anu kawitna ti lembur Ciasem teh. Anu kapungkur kantos magoron kayang tapa. Atana pisanes Pak? Tanya santana bari mancrongna beungeutna Ki Sudinta. Anu geus beda jeung baheula. Nya jang. Bapa teh Ki Sudinta anu asalna ti lembur Ciasem. Jeung Bapa baheula memang kungsi maguron ka ayang tapa.
Hari ujang saha kitu. Temal Ki Sudinta bari malik nanya ka Santana. Bari jeung Ki Sudinta oge sikeun hayang mastikeun lamun jalema nu keur aya di hareupeun manehna teh anakna. Janten laras pami kitu mah. Bapa teh ti lemur Ciasem sareng kantos maguron ka Ayang Tapa. Pak, abdi teh Santana, putrana Bapak sareng Ibu Narti anu ti payun linggih di Ciasem, anu kantos kantunkeun ka Bapak. Kumargi Bapak harita nuju tarung sareng Ki Barong pon kitu di pada baturna. Ieu teh Santana, Pak, putra Bapak. Ceuk Santana bari ngagabrugan awakna Ki Sudinta keur nangtung nyahareup ka Ki Barong. Ujang, geuningan tetela. Ieu teh hidup anak Bapak. Nu salah ieu keur diteangan ku Bapak. Hampura Bapak Ujang. Bagja. Urang ayeuna bisa ditepungkeun deui di dieu. Kumaha nah hidup, nah inung hidup. Aya keneh ayeuna. Ceuk Ki Sudinta bari panonna mah tuluy mencrong ka Ki Barong. Sabab sieun cenah bisi ngabongohan ka manehna jeung ka Santana. Aya Pak, mak mah jeneng keneh. Malah nuju ngantosan Bapak salami ieu teh. Ceuk Santana. Syukur ari nya mah aya keneh. Bapak kacida atoh kadengena oge jang. Tah ayeuna mah Ujang kasisi we heula. Keun ku Bapak nying harepan Ki Barong mah. Sabab pangartina lain bantrak-bantrakeun jang. Ceuk Ki Sudinta. Wios ku abdi beh Pak, mayunana mah. Bapak sing percanten ka abdi. Tema Santana bari ngalepaskeun rangkulanana. Tuluy malih ka Ki Barong. Ari Ki Barong barang maena ngadenge yen jalema nu keur aya di hareupeun manehna teh Ki Sudinta. Nu salah ieu keur diteteangan ku manehna, pok Ki Barong kadenge nyarita. Cari anjeun teh si Sudinta nya aya ku alusna atuh ari kitu mah. Anjeun nyamperkeun ka dieu. Mun tiba heula sia pangina. Meunang dewek mah rek lir neangan. Jeung tangtuna oge. Dewek ayeuna teh geus ngapokaan kana eta keris pusaka. Tah ayeuna mah. Geus teu kudu ijan sagala jeung dewek. Sabab cuma ijan oge sia. Sakur micenan tanda hungkul. Ayeuna mah tuduhkeun we ku anjeun Sudinta. Nah di mana yang Tapa teh cicingna. Cuk we geus kitu mah anjeun jeung nu jadi anak anjeun marulang teh kalemur ku dewek moal rek dikukumaha. Tah ayeuna sok sebutkeun sia di mana yang Tapa teh ayana. Ceuk Ki Barong mun keukeuh peuteukeuh nanyakeun Ayang Tapa ka Ki Sudinta. Tengekeun ku anjeun Ki Barong. Najan dalah nepi ka mana wae oge. Kuring moal rek ngabejakeun tempat cicingna Ayang Tapa. Sabab da kuring teu nyaho di mana ayana Ayang Tapa teh. Jeung lamun dina nyahona oge tang tuku kuring moal rek dibejakeun ka anjeun. Leuwih hade bejad dada tibatan kudu ngahianat kana jadi guru. Tah kitu Ki Barong. Temal Ki Sudinta. Kurang ajar sia teh Sudinta. Tetelana kitu mah. Sia teh heuras papatok jalemana. Heug. Teu naon ari kahayang sia kitu mah. Detik ayeuna. Menit ayeuna, jam ayeuna jeung peu ayeuna. Sia doan baris dipinasa sia ku dewek. Geura papatkeun jampe modar. Nah kaharti ku sia Sudinta. Ceuk Ki Barong. Sor Ki Barong. Kuring mah moal rek ngunur sasiku. Moal rek ngejat satu nyangeun beas. Cadu pungkuk haram dempak. Ayo. Urang nyepeng sabuk milang tatu. Ari nya mah anjeun hayang tarung jeung kuring. Temal Ki Sudinta teuning-teuning ludeung nyaritana teh. Netelakeun yen mana teh hiji jawara memang geus kukuh pengkuh dina pamadaganana. Ari Santana na nyoba panarek tarung jeung Ki Barong teh. Manehna mending ngarasa hariwang. Srog Santana maju salengkah ka hareup.
Ki Barong memang jeung bapana yeuh jeung anakna heula. Sor maju anjeun Ki Barong. Pak Bapak mah kapengker we heula. Keun ya suka abdi Ki Barong mah. Ceuk santana. Nya sok jang ari nya mah ujang sanggup nya hareupanana. Ngan kade hidup kudu sing hati-hati. Temal Ki Sudinta bari mundur ka tukang. Tapi karke mundur sabara lengkah ka tukang. Abah Emong anu tita tadi manehna geus udang deui. Coba ngapungohan ka Ki Sudinta. Ngarajang teh beh kencaeunna Ki Sudinta ku pereup katuhuna anu geus ngahiup rek mapag kana pucuk ceuli kencana Ki Sudinta. Tapi Ki Sudinta oge lain jawara atah atuh. Pangrasana geus seukeut. Barangkara saya angin anu ngadius kana pucuk ceuli kencana. Lep Ki Sudinta ngalepkeun sirahna ka handap. Bari mendingan sakilat nengeulkeun pereup katuhuna. Kana beteungna Abah Emong anu karek nepi ka dinya. Yeuh cebrot. Aduh. Ceuk Abah Emong bari mundur ka tukang kituna teh. Nungkup beteungna ku kadua leungeunna. Nu karasana seueul jeung mural mata kayang utah. Ki Sudinta manehna mah nanya Abah Emong kitu teh diantep bae. Sabab ceuk pikirna karunya cenah nanya warugana oge geus kolot. Ucapkeun ayeuna santana bari nu keur adu hareupan deui jeung Ki Barong. Harita awak Ki Barong geus katenyo keur ngalayang di luhur bari geus rek kacecekeun kadua dampal sukuna kana peungeutna santana. Santana manarikat nadah kadua dampal sukuna Ki Barong. Kadua dampal leungeunna diparengan ku kakuatan tanaga jero anu didorongkeun ka hareup. Yeuh cebrot kalayang awak Ki Barong kapentalkeun ka tukang. Cerait. Ki Barong awakna jujuralitan di luhur. Teu lila celek kadua dampal sukuna geus nincak deui kana lemah. Cilegedeg nangtung ajeg dina saeureun tanu renghap. Ki Barong narik napas jerona. Geus kitu manehna museurkeun sakabeh kakuatan tanaga jero kana kadua dampal leungeunna. Sanggeus dirasa cukup kadua dampal leungeunna Ki Barong didorongkeun ka hareup diarahkeun kana awakna santana. Barasat aya cahaya beureum anu pating barasat kaluar tina kadua dampal leungeunna Ki Barong nyuruk kana awakna santana. Jeleng santana loncat ka luhur. Nyingkahan cahaya beureum nu rek neungar kana awakna. Plos cahaya beureumna ti Ki Barong nyamos ngakan angin milepas ka tukang keuna kana tangkal awi. Tangkal awi kapeuleum ngaluarkeun seuneu. Ari sorana menising perepet jeung peletek. Bara Sunda mengusake heula jagara pandongeng dina jejer carios pusaka gaib bagian anu ka-13. Insyaallah menawi pareng bagian ka-14 na. Kumang sejadi lajengkeun deui dina waktos anu sami. Mangunjungkeun diapunten bilih wasir kakirangan dina bidangkeunna. Mang aturkeun nuhun kana sagarupi paratosanana. Mang saja pamit wilujeng kantun permios.